Si Ambu jadi nantinya Cina mengajakkan ke pantai. Aing kolot gaya ke pantai segala rupa jangan aneh aing. Tangguan ti isu geueuh bae. Kemana di si Madun? Aduh nyaho Ambu ya aing jalan-jalan ya biar kayak oyang-oyang. Healing gimana gitu ya. Nah itu sini nih tuh. Jadi doang nama iya ke pantai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, aing geus kolot ge, geus eureug-euregan kitu leumpang ge. Emang jadi ya ke pantai urang? Atuh jadilah. Meh dong batur teh healing kitu jambu ge karesel. Atuh ari jadi mah pan aing dek nyadiakeun bekalna segala baju ya. Ih, kolot cinganan yang ke pantai segala macem. Atuh dia mah jeung koeng di handphone dia mah teu diangkat-angkat. Apa yang eueuh pan koeng dijual pakai beli beas kamari. Haji ya si abang di rumah. Atuh moal si abah mah. Si Utem geula diajak. Saya mumpung si Utem HS keneh. Atuh kumataina si eta handphone ku dia dijual mah meuli beas. Ma, Ambu, orangnya mau dekat pantainya. Salah ke pantai dia aja malah ke pantai kami mah. Lah, Oh iya. Tadi ngomong ke pantai, Ma. Ilu, Ma. awan ke pantai kami mah. Kalau ke pantainya ke gendek. Tang, antar Ambu jarah kali enggak ke Kabon. Ke pantai tadi ngadengnya aing, Ma. Geran jaing panas di dia ya. Jadi Utem saat dia nu dekat itu nu ka pantai pun kami mandek jalah ka leuweung. Ngop udah kaleuweung ku celiran teh ieu aneh aing mah saha nu ke pantai segala macam. Nah kaleuweung tuh aing jeung Ambu. Pantai ke pantai jing tadi. Lain ke pantai, bu ka jaranya, Bu. Ih, bareungit lah ilueun. Kandung aing ka leuweung mah, Ma, bareungit. Ini kan HD aing lah. Tadi saya ngabur gitu lah. Ngalor suara ka pantai kalau naon haram ya ari ceulik bukan entah mah tembu. Mana isi Ambunya? Ini makan si Makdun, iya. Tapi ditelepon kok itu baik. Capek ya, mesti kebun, nggak ngetan nau. Ih kemana ya si Ambunya? Ini makan si Makdun ya. Tapi baik kok yang di bel. Ayo. Hari. Gu, kapan tayo? Lumayan ada orang ikan kumang yang dijual. Dekade lu berindahin keur ngelapan si Jalu. Surang tenang nek si Jalu bae. Nggak senang be orang naik si Jalu. Geus tenang bae duit mah aing 1000 jeung nu cilok dong ieu dia. Ayo. Geus kira Ayo. Abah, dir tadi yang mengilikan orangan mah dia aya di dia, Abah. Atau aing ngelekan di tadi, ditelepon ku aing. Atuh kumaha sih, Bah? Ja HP-na ge tadi ketinggalan di kamar mandi. Hari gitu dia ada naonan bisa ketinggalan di kamar mandi gitu, aing mah aneh. Atuh tadi, Bah. Aing keur nonton film Makdun tadi YouTube meni resep. Terus aing ngising, atuh kan dibawa bae ke kamar mandi. Jam bejeuna resep teh ya. Terus aing geus di kamar mandi, inget aing healing. Tuh aing ngajak si Madun gegeraeun tadi itu. Jadi kayak ketinggalan deh. Ari healing naon, Bu? Ari eta dong batur teh ya, jalan-jalan cenah eta nu bararagus teh ya, sok make dararangdan teh kitu jabu hayang kadongora di kitu, Bah. Moe ye, Ambu ka di genek izin ka Abah. Izin naon ya? Atuh izin healing. Healing. Geus gandeng baja aing ngiling ih. Geus aing ka di genek izin aing nek lempang ya. Kaburu sore ieu. Eta si Ambu di Palaga. Bedus, endi? Enduh. Well. Atuh ieu mah aing unu masakeun. Ini sorangan bae aing unu marende ieu da.
ripuh aing skema. Aing anjing si Ambu maripu atau serangan beman si Ambu bongkok ngagel gitu mending ngajak sana. Si Uta mah aing mah hewan, kita mau bakal jajan. Mending ngajak si Irma aing lah. Ya tanya tuh di mananya? Irma. Kebenaran amat dia panas amat aing. Hei, mending kan yuk bantu aturan aing. Hei, dia buku Ambu si Uta aing mah. Kot-kot yang ngajakan ke pantai, aing nggak ngajak si Utem, kan usahakan jajan teh aing malah riut, arjing dia orang cukup dahar bae, aing mau iya dahar mah bakal. Atuh hayu mah aja kami geheng healing. Atuh dia tapi nanti ngah, bantuan aing nuntun si Ambu jadi pu aing mah. Heung geus tenang beta mang ke dibantuan. Atuh geus segera besaran ke tuh. Dek wari. Atuh hari kira hadi jam mau kembali sore. Hayu. Nah sih aing bageula. Jangan aing siap-siap mah. Baju aing geus ieu beres sok dimasalin deui. Mak, sianet jarah, kok masalin? Ieu mah lain baju aing ya baju batur. Dianterkeun geus teh mending kami si Abah katulah si Abah kita ngilu ieu. Siapa teh ngilu? Teu, jarah eta aing jarah jeung si Ambu doang. Bapak aing keur si Abah mah nya. Ah. Geus Ambu di dieu bela aing tuh, laut aja jangan suka deuleu. Atau yang tadi tuh, yang gak sisi, yang lomba. Aing kolot ge. Geus mah bawa betul-betul. Diuk di sisi batu. Tengah-tengah. Si bae mau Cina. Oh. Ambu dong udah emek. Oh, geraun tuh. Saya kira orang kami cai itu tadi tuh Pak Sendep. Oh, bagus tuh ombak nugget tuh. Ulah ka tengah-tengah teuing eta, Irma mawan teh sisi bae eta mah. Kolot ge naon meureun. Sisi bae. Geran. Ampun naon. Ini seri kenai. Kolot, Ambu hot kolot. Ayo gontrok makan. Tahu segala macam. Dia memarahan me karena ibu dia deh. Mereka nggak jongklok nih. Tolongannya aing kuat aing. Gila udah ya aing berat Apa sih kalau Atau aing mulai dibagi dari ama. aing kan nyuk gitu ya berat. Jadi tadi yuk nu sininya. Di desa. Heeh, tadi yuk. Ada nak mana? Anang gua di ditu lah. Buan kadarin. Jagaan. Bae nak cai. Aing dong majan kebuk ieu mah. Hayu geus tadi yang cai. Atuh banget aing mulai disiraman dia mah. Dari aing keur ngadeu ke dia. Ih ombak. Sitkeun bae paksa aing mah. Bagus dia di dia mah. Makasih bagus mah. Tapi pira aku eta si gagu jadi mah. Gagal tampilanna. Tapi dong si gagu jeung si saha teh jadinya. Coba kau ditangkeun. Iya, tenang di cari yuk. Uli. Makan ulun tadi ini. Oh, ada lumayan tuh. Itulah, oh baru kan. Tuh, busuknya gitu kerekam. Sini tuh. Mana dia saling rayu. Ulah main jemur bae.
Atuh ambu taguan. Atuh arana geus kolot nih wajar lelot mah. Abah, jadi dia diburi. Menangan diharap. Teng. Non itu lu. Nyilu ke mana, Bah? Bung lah aja kalau mau lu barengit, Bah. Ih, eta dia kaleuweung ke mana? Kalau wong Cina, Bah. Jalan-jalan, tak indung dia mah jeung ibu kolot dia. Iya, nu bener, Abah. Ih, tadi kena ibu kolot dia tak ka dieu tah. Minta izin ke aing. Mah aing ngebohongan aing berarti, Bah. Aduh, ada ibu bodok ke indung dia. Coba tong kali tuh, geus lempang pacan. Ilu aing. Atuh geus meureun Abah tadi mah geus siap-siap, mah mau baju. Atuh geus da ulah ceurik. Ditu udah, bising kaburu jauh ditu. Oh, Abah bisa kaburu jauh aing geus ka dia bege geus jauh kan mah Abah. Aing bek Abah nya. Oh, enggak situ. Nah, bentar diombang sama bus. Tangan ayo sini. Doang. Kenapa lagi dia? Hidup kita. Dia naon deh gagu. Bantuan naon aja. Aing berasa apa menang? Hidup kita. Aku kan. Jagaan ke coba budak. Kan labu deui tekan. Ya, kata ya. Aing betul. Ari dia ngomong naon? Si gagu ieu mah. Si Gago? Heeh. Karek manggil ambu mah. Geus teh nak kumaha ya. Itu mah dahar lagi ah. Ayo. Dahar balik. Jangan setia kali lah, ayo balik yuk ah. Yang seberang bisa si utan unung masak gendong. Jangan nanya orang yang madari pinggir pantainya. Doang nah. Kasih kamu lah salin di tuban mobil tau ah. Nyulang ladik kieu aing mah. Kalau sambu. Labu di labu deui. Oh iya. Naon? Oh iya, bawa. Oke, bawa. Ih. Oh iya dia. Ada orang dar kayak makan naon dia lawan sauna tadi bawa mah. Ih, dia mah. Makdun selempang dong. Udah gue dah. Dia mah dina selempang. Dia ieu non mah. Dan ngingetan aing. Sangu. Oh ya. Dia. Ayo. Artinya usah aing balik ayo. Iya, aing ayo. Dia ambusu teh mun katengel kolot-kolot ge. Yang bae jalan-jalan gus botan. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong aing ada si Utem. Ya. Temuan. Main parah betul bodoh aing. Kok aku udah bisa lempang lainnya. Bisa jauh meureun ieu mah. Aing bisa jauh meureun sahabat lain minta angkatkeun. Abah, siapa mau abah? Ih, abah ge eueuh. Ih, buang iluman siapa ge? Ma, aing tekaci aing teu diajak ma. Aduh, siapa eueuh ma, siapa eueuh. Nya panas ya dah. Aduh, ya si Madun ngagawekeun ambu bae yeuh. Wah, ini hatimu. Goblok. Si Madun. Action. Bisa action anjing. Berani enggak? Mama ieu semakdun nah. Makdun teh. Itu di Makdun tuh ya orang saya. Aduh, kemana ini si Makdun? Ini makan
Maksud si Ambu. Jadian seri. Ulang deh. Ya sampai ngapalkan nih ya. Ayo. Ini ikut bala lagu. Atas si Amu gitu Jer. Ini dia. Atas si Amu menit tengil gitu. Enggak ledeng. Bedus. Di. Enggak ledeng gitu. Malah lembangan dia ta sini. Wah, ini mau dimasakeun. Bedus endi gitu Jer. Nyo aing di masorangan bae. Malah healing. Enduh. Ih, kata si Ambu di balaga. Endi? Enduh. Bedus kagok di mana guys? Galedeg pokok nama atas si Ambu. Bedus. Action. Tahu asli itu kamera udah. Nah, ayo. Asup. Abah, jadi dia menangan diharap. Enggak satu dia ulah cerik. Itu udah sing itu doang. Sing geus kabur. Kabur jauh. Mau baju. Tuh kan bagus. Jadi Inilah aing. tujuan ini mah yang ngelomek gimana nih si Suryan. Roll action. Roll action. Dia menganyok-nyok baik tadi agak ngagoncok. Jongkok, ngajongkok. Wah, tai. Naonan gitu dia mah. Tadi Hai, jago. Jago ada larinya. Tenang di dia. Oh ya. Cut. Langsung ditinggalin. Dia. Cian dari tengah mau ditinggal dia kabur. Mau dia tuh di kamera dulu. Astaga.